Sawabikul himami ari pirang-pirang cita-cita anu tarik anu sapertikeun lumpatna kuda dina nalika balap kitu tah. Eta latah ruku teu ngadobrak itu sawabikul lima. Aswarul akdari kana pirang-pirang takdir Allah anu disapertikeun benteng. Sawabikul imam latah rukul aswarul akdar. Ari pirang-pirang cita-cita anu tarik anu saperti lumpatna kuda nalika balap. Eta latah ruku aswarul akdar. Itu ngadobrak teu bisa ngadobrak eta sawabikul imam teh aswarul akdari karena pirang-pirang takdir Allah sapertikeun benteng. Boro-boro cita-cita atau tujuan anu leuleuy, anu maeusan, nu tarik be nu kacida, mangga tak bisa ngadobrak takdir Allah semua. Adi hikmatu ta'ariya hikmah. Eta kata ahli sapertikeun ngelatan lima kana perkara qoblahan samena itu hikmah. Pas luhur jeung pahantes itu hikmah teh edon deui lima kana perkara padaha itu anu tetep itu mah dina sabadana itu hikmah. Jadi hikmah teh ngelatan nu mata urang kudu pasrah sumerah ka Allah tong sok nuturkeun kana kahayang sorangan jeung panggoda setan ya cita-cita nu tarik komo nu maeusan teu bisa ngadobrak kana takdir Allah. Hayang embung keukeuh hebatna teh milik makhluk eueuh nu ngajurung laku ieu ka Allah. Eueuh nu bisa ngadobrak takdir Allah. Eueuh nu bisa ngarobah panasih ti Allah. Nu bakal terjadi di muka bumi teh perkara nu diirodahkeun ku Allah. Mata ari sakur perkara nu diirodahkeun pasti ayana tong mangmang kawas jalma nu bodoh na akidahna gitu. Sakur diirodahkeun pasti ayana rek hayang rek mung Allah nasis bakal tanji hadis. Urang hayang atawa embung Allah teu nyieun moal mata tanji hadis semua bukti. Neangan nu teu dijieun ku Allah menyampaikan diri. Mata ngajalankeun kasab teh jalma nu hatena geus di hadrat Allah mah beri hatena ningali karena naon kamu sabib. Ieu mah ngajalankeun sahabat ningalina kana musabab lain kamu sabib. Di mana orang ngajalankeun sabab hate orang kudu ningali ka musabib. Tong ningali kana musabab. Naon sababna? Sabab wujudna musabab teh lain ku pedah sabab tapi ku musabib. Da gitu. Ka'annahu kaya musonib kolang ada musonib. Irodatuka ari pakarpan anjeun ayyuhal muridu eling-eling ngarepkeun nusul ka Allah. Khilafa madina nyulayaan perkara arodahu nu ngarepkeun kana itu mah saha molaka pangeran anjeun eta la tajdi teu maedahkeun itu irodah naf'an kana manfaat. Kaya ngadawuh musannif ye maneh mising hayang ge tuh manfaatna hayang ge. Sugan ngajurung laku ka Allah teu kasab keukeuh nu menta kayengna nu boga kahayang hebatna teknik makhluk kabeh ge teu ngajurung laku ka Allah. Allah ngayakeun jeung ngeuweuhkeun
makhlukna saker sana Allah Ta'ala. Matak di mana ayat jerojoy hate hayang, jerojoy hate embung, diurukan buru-buru, eta hate orang teh guruna. Anjen malah condong kalian Allah. Sanajan anjen hayang Allah tenyeun mah di tangan ka mana ge moal kapanggih. Buru-buru dimulki di malah kucing tangan aya moal. Bahaya. Anjen mung Allah nyieun teh ka mana nyumput ngaruna papanggih mah bisa. Tetep kalau nepi ka anjen sabab hukum Allah tembus. Malah bisa halangan. Moal aya bisa iroda Allah mah bisa dihalangan jeung moal bisa kehalangan. Tembus terus. Nu matak arifin nu Bandungan lah iroda Allah akhirna mah. Sanajan aya jero jaya hayang jeung mung dididik hatena supaya tumarima karena pengaturan Allah. Nu matak arifina hirupna sarala se. Sebab hirupna Bandungan iroda Allah. Ari mahjubin mah ngatur dirina. Aing isuk ngangon duit ka mana ieu teh? Isuk teh ing ka mana digawe teh? Ari mahjubin mah ari arifin mah kumaha? Isuk ing ku Allah dikamanakeun ya. Digerakkeunana ya awak teh. Mata ngabandungan iroda Allah. Ini kasab di Bandungan. Nah Allah teh ngresepkeun untung atau rugi di Bandungan. Lamun untung abdi insyaallah syukur, lamun papangijeng rugi abdi insyaallah sabar. Kitu geus nyiapkeun diri supaya di mana pangijeng untung bisa syukur, di mana pangijeng rugi kuat sabar gitu. Disiapkeun dididik hate. Urang merek dagang ilmu bisnis nu diaji. Ari hatena teu dididik. Nu matak loba nu teu kuat. Papangijeng akibatul umur tina sabab pagawean teh. Ari hayang-hayang untung, ari nu kapanggih rugi. Ngarasulah jadina. Cing ingat, urang hidup teh di dunia, ad-dunya darul mihnah, daerah cobaan. Sakuno hidup di dunia dicoba ngan panyoba teh aya nu ngeunah, aya nu teu ngeunah. Keun dicoba kuno ngeunah. Eta dicoba kuno teu ngeunah gitu. Ari urang mah mikirna kieu aing sukumaha carana sangkan tong papami jeung anu teu diharepkeun. Lamun data mun dagang mung rugi. Mata kaajengan teh menta doa teh supaya untung da mung pangjung rugi. Ari batur mah kumaha? Di mana kasab teh menta doa ka kiai teh pangdoakeun sina salamat. Untung selamat, rugi selamat. Naon hartina lawan pangijeng untung ari mata cilaka. Hartina teu lulus ujian dina untung. Kaum lamun dina rugi mata cilaka lulus. Untung urang teu lulus ujian ku untung sarana bencana. Eta untung teh jadi sarana bencana. Rugi bari teu lulus ujian dina rugi awal kehancuran. Papangi jeung baliat awal kehancuran, papangi jeung nikmat sarana kehancuran. Mendingna. Sabab lulus. Atuh geura arifina anu jadi masalah lain masalah baliatna, lain masalah nikmatna. Nu jadi masalah selain ujianana. Masalah penting mah lulus jeung teu na hate nyangeurepan ujian, eta menjadi penting. Dari hirup di dunia mah identikna jeung ujian. Jeung ujian. Ari hirup mung diuji mah geus we. Geura bijil di alam dunia ti dieu. Hirup di dunia mah diuji kabeh. Mata ulah menghindar tina problem. Tapi kudu belajar menghadapi problematika hirup. Nah, itu. Ulah menghindar tina masalah. Cicing di tempat aya problematika pindah deui kana sajen.
di tempat saja nggak aya deui problem ngan beda deui jeung anu dina eta tempat moal kosong tina problem hirup mah sabab hirup di dunia mah identikna jeung problem nu jadi masalah mah lain gede leutikna cocoba lain pahit jeung amisna cocoba tapi lulusna urang yang hareupan cocoba ti Allah teh gitu dibere nu alus ge teu lulus mah jadi sarana bencana dibere nu goreng ge ari lulus mah kemenangan yang tertunda itu. Ya sebenarnya mah hayang jeung embung teu manfaat ieu da tinggal jurung laku ka Allah. Ngan urang mani sok ngeunang lamun migawe pagawean anu akur jeung kaya. Itu. Jadi tukang daun mah aing teu ngeunang ieu era ku batur hayang jadi bos aing. Tina mikir, hari hirup jadi tukang sol, hari mikiran jadi bos kredit. Jadi ngejalani hirup tetep betah. Tolong dika kitu, itu termasuk nentang kana hukmul waktu. Jika ulah buka kahayang kan ya. Teu naon ari aya mah condong HP anu hampang-hampang ngan ulah kacida nepi ka ngaganggu kana taroki jeung sulukna hate ka hadrat Allah taala. Ari aya condong mah wajar dagang hayang untung, jelema normal eta. Nu hayang rugi mah belegug jelema. Ngan di mana panghijung untung tapakuran ya hate teh kuat henteu. Ya diri teh ieu teh lulus henteu nerima ujian. Tah gitu. Panghijung rugi tapakuran diri lulus henteu tah gitu. Gede rek leutik nu penting mah asal lulus we. Ujian, dibere ujian leutik teu lulus. Anger we jadi malapetaka keur urang. Sanajan gede ujian ari lulus. Ya, semakin gede ujian semakin nyeri hate. Dalika papangi jeung baliat semakin tapi urang lulus. Yang hareupanana eta ujian semakin luhur derajat orang di hadrat Allah Ta'ala. Alujro biqadril masakut. Ari urang mah ari maju nah hayang tarik itu ari ujian hayang mengsan. Malah mun bisa mah hirup hayang maju terus ulah aya ujian. Ari sakola mau ujian mah kari bebeja ka guru abdi mau ujian sakola. Jeung guru sakola aya asal leki cing di kelas 1 saumur hirup. Mesti mau diuji mah. Di mana diuji teh sing ingat rek naik kelas. Lamun orang diuji ku Allah lulus sing ingat. Nah, eta ku Allah rek dibere deui derajat anu leuwih luhur daripada anu keur karanapan. Wah, naik kitu ujian. Ya mah geus kelas genep kita ujian kelas curik. Ari jalma anu mikir mah apa sabab engke lamun lulus keluar ti SD. Asup ke SMP gitu. Tingali Kangjeng Rasul Isra Mi'raj dina Amul Hasan. Sababna Isra Mi'raj Rasul teh bertubi-tubina coba sumping ka Rasul. Kade ulah ngebogaan harti. Rasul dibeberah ku Isra Mi'raj. Pedah manahna tungara sabab datangna coba di Allah. Menyahati Rasul tungara ku akwan. Menyahati Rasul tungara ku akwan. Waliullah ge pae sapi alhamdulillah. Ieu Rasul kudu tungara ku akwan. Ulah dihartikeun dohirul kalam jangan ngahinakeun Rasul aja. Rasul kudu dibeberah ku Isra Mi'raj pada bertubi-tubi kejadian fokus kula wargina. Ada ulah diartikeun seperti gitu. Naon atuh bimaknaeuna eta? Isra Mi'raj nu jadi sabab Amul Hasan. Kieu bimaknaeuna ya. Di mana kurang diuji ku Allah lulus yang hareupan eta ujian ku Allah ditaekeun kana derajat anu mulia tah kitu. Eta makna tina Isra Mi'raj anu jadi sabab Amul Hasan teh eta tah keur urang. Di mana diuji ku Allah
tuluy urang teh lulus. Tah mangka ku Allah ditaekeun kana derajat anu mulia. Mun di Rasul mah Isra jeung Mi'raj. Mi'raj teh naik kan. Ulah disangka Rasul tadi nak tepi ka Allah tuluy di Mi'rajkeun jadi bapangi jeung Allah. Dan di Masjidil Haram ge, di Masjidil Aqsa Kangjeng Rasul teh geus di hadrat Allah rohanina teh. Mana nanti? Jadi mana nanti gitu? Di mana diuji ku Allah tuluy lulus, ditaikeun ku Allah kana derajat anu mulia. Eta Isra Mi'raj dina amul hajam mana? Ari lulus aya 3 tingkat. Hiji sabar narima ujian, lulus karena. Kadua ridho narima ujian. Katilu tajalli nalika papangi jeung eta ujian. Eta aya 3 tingkat tah. Lulus teh bahasa lulus. Lamun sana mun teu sabar, saya ridho, saya tajalli, teu lulus eta ngaranna. Lulus teh 3 tingkat. Hiji sabar, lulus teh. Sabar teh tiis hate, teu keheul dina papangi jeung ujian. Kaduana ridho, bungah ieu mah papangi jeung ujian. Tukang bas ditanyieun imah ku Mang Haji Umar. Sabulaneun sabab nyieun imah teh gede ini. Lamun ki umak lamun naik eta tukang bas ditanyieun kita digawe lila kalah ceuri belegu gitu. Aing ripuh Mang Umar nitah gawe ka aing lila teuing. Kitu mah kira-kira na tukang bas. Moal ditah gawe lila teh malah atuh aing aduh. Tah lila digawe teh nyeun imahna badag atau berarti bakal narima buruan anu gede sebab badag naonana imahna anu dijieuna. Nah gitu. Imana diuji ku Allah nu badag teh atoh naon sabna gede luwih luhur naikna sabab ujianna ge banget. Duh aing mah tidak leungit motor teu leungit kecil cenah anak hayam batuh. Wah maju hirup itu mah. Ridho suruh ari ridho sururul qalbi bimuril qada. Ari ridho teh sururul qalbi bimuril qada. Bunga hate dina nalika patepung jeung paitna ujian. Bunga eta ridho ngan begitu. Namun urang geus bisa sabar lulus teh taekeun kana ridho. Ari sabar mah teu keheul, teu kecewa, tiis hatena. Sabar kamu. Ari ridho mah bunga. Naon sababna ningalina kana akibatul umur. Sabab ningali kana akibatul umur, lila digawe teh rek beuki gede buruhan. No. Jadi atoh ari tajalli, nah jalma nu diuji ku Allah teh tajalli moal karasa nyerina eta ujian. Sabab pangbiusan arifin teh tajalli. Mun urang nyeri ku coba nu datang, tajalikeun teh ka Allah leungit ka nyeri nu aya dina teh. Nampak tukang nyeri hate mah jalma-jalma nu leumpang dina asbab. Nu panonna ningali asbab milampah asbab hatena ge dulang-dulang kan asbab nyeri gara-gara dokter goblok tetedekeun diurus anak aing tae. Jadi sababna teh tae teh sabab. Padahal mun ditinggali ka hadrat Allah maka ditu umur anak aing teh nepi ka dinya ngan asbabna naon dokter tedekeun namaan. Dari dokter teh kusaha diaturkeun teh ku Allah. Gerak digerakkeun hayang dihayangkeun. Hakikatna mah Allah Ta'ala ngamaotan ka eta anak urang. Pula sok nempoting kana asbab, nu ningali kana asbab teh nafsu eta teh. Lompatkeun ka musabib. Di mana hate urang kecewa sing inget. Naon nu jadi sabab? Sabab ningali kana sabab. Lompatkeun hate. Tingalikeun ka musabib, leungit kekecewaan. Sabab teh napakan. Anu boga tafasa musabib. Nu ngatur hirup urang sa musabib. Nu ngawasa diri urang sa musabib.
Nu nyiptakeun musabib, anu ngawasa musabib, nu ngatur musabib. Nu matak lamun hate jalma dina narima ujian nempo ka musabib, hampang ujian teh. Ngan lamun nempo kana sabab berat, kecewa. Gitu. Kamana kudu ningali ka musabib kudu itu. Catat eta jam ilmu teh. Ayeuna can karasa hirup ripuh engke mah geus cicing di lemur batu bari hirup ripuh kurah korek kana kitab jadi mana ilmu teh aing santri di pondok terdek wiridan ari sebalik segala bentuk maka kakarayapan dengan guru sangkan wiridan ngonen jadi lamun orang nyeri kula tinalarakna cocobati Allah tah anu jadi sabab nate sabab hate ningali kana sabab sangkan tong kecewa tong nyeri pinahkeun paningali hate tina sabab ka mana ka musabib nah kadinya gimana geus ka musabib ningali rek kumaha sok pare aing kakara bener hejo waduh kumuning Mang Umar euy direnyah kuhul tah lamun ningali kanian eta pare busak teh beak kumuning Mang Umar kuhul kudu goblok eta ki Umar cek aing mah cangcang boga muning teh tuh wan eta sabab ningali kana sabab lamun ningali ka musabib muning teh teu bisaeun usik teu diusikeun mah ku Allah Umar teh jalma boga akal menyap kita ngerenyah kebon batur. Si orang nu jadi sabab teh Mang Umar nyangcangna. Nah, tadi teh dina tangkal anu teu pati kuat. Ari sugan teh ditangkal kitu teh cenah euy kuat dicangcang ku manehna. Karabut ngerenyah kebon batur tuh kan. Cek Mang Umar hampura mang kuring teh nyangcang dina tangkal eta teh sugan teh kuat. Datu apal teh ya, baru inget. Si eta teh ditutup kanyahona ku Allah. Dicangcang di dinya. Geus aya ijtihad mah manehna dicangcang paling ngaruh init. Berarti geus aya niat alus. Tempo kali itu kamu sabib. Berarti aing kudu narima kana pengaturan ti saha ti musabib. Itu. Datang anu boga na bebeja hampura mah hampura jangkeun baeda anjeun ge menyak bet kita ngarnya kebon pare kuring anjeun ge boga akal kuring ge yakin geus teu naon dalin kayang urang ieu mah cilaka tuh bang joreng Allah taala rek gitukeun kajadian teh rek mere kauntungan keur nu boga pare sanggeus kitu syukur atuh anjeun ngahampura mah balik ka imah teu mikir. Tadi ditanyakeun besok sabaraha kintal menang tina sawahna eta teh beak sapi kuring sakintal. Geus di imah arek digantian ku aing sakintal setengah. Rokuk nanggung pare. Mang ka ieu ngagantian anu sok bebeunangan anjeun sakintal, nu satengah nama ieu kuring sodaqah ka anjeun sabab anjeun geus nyieun kalusan ka kuring ngahampura kana kasalahan kuring. Itu ahsin ila musin anu 56 anu sakintal mangagantian. Oh, tina sabab naon? Tina sabab sobar anjeunna. Digantian. Ditapakuran kumanehna. Pare aing ku direnyah muning Mang Umar teh soreng teh Allah rek untungkeun. Biasana menang sakintal ayeuna mah sakintal setengah. Bari geus garing di imah sakintal mah kudu ngarit heula kudu moe heula inget untung keneh ayeuna euy mun bisa moal taun sina direnyah we teu meuring batur mun kieu mah kaharti ku aing gitu mikir keul aing keul ka saha makhluk diatur ku Allah ka begitu ieu mah lain hayo we milik kana sabab moal nanya aing kuhul anu tungtungan anu muning nangarnya dah aing mau gantian antep kuhul teh kalau popolotot nyarekan debu
Tak gitu kan. Jadi nyeri na hati teh ku sabab ningali ke mana? Karena sabab. Lamun hayang tong nyeri hati nalika pangjung ujian eta teh tingali musabib. Nu ngamu pandina sabab teh jeung dina tepung na sabab jeung musabab kadambelan Allah ya tilu. Hiji Allah ngadamel sabab, dua Allah ngadamel musabab, katilu Allah nyambungkeun sabab kana musabab. Sing ingat. Leumpeuh ari geus balik ka musabib manggeura sok kabeh. Sok mawas diri, balik capek tas macul, balik ka imah, pengujukan bosongot, dititan kopi, serangan di cina ini, itu. Wasiti. Kumata. Lamun ningali kamu sabib maka itu maka lamun ningali kana sabab eta pengikan ampun. Aing teu bisa nginum kopi karena tepang nyenyukeun di pakaian di paraban ka aing kira ge sakitu ampun kuheula kalau kita tarik itu. Tapi lamun ingat kamu sabib mah pamajikan aing teh kebiasaan meditasi sok daekeun aya nama ku Allah keur dimungkeun hatena. Tuh. Nah, rezeki aing gitu ke kopi. Allah teu nyieun rezeki kopi dina nu ayeuna teh. Panjikan mungeun nyieun kopi. Malah mana pakuran kana diri kunaon Allah memperlakukan kuring seperti kieu. Datang capek kuduna dihargaan ieu mah bosongot pas bemo. Waduh kumaha tuh cenah teh. Ingat kamu sabib nih sarek kumaha deui aing diatur ku Allah lain aing ngatur kan di sorangan. Ngan ingat kunaon ku Allah kuring diperlakukan seperti kieu. Lain ku ka pamajikan, ka mana kamu sabib ningalina. Pamajikan mah matak mungeun lamun teu dimungkeun mah ku Allah. Nah, kadinya kamu sabib. Tari ka anggur tapakur kana diri. Ari rete ingat aing tadi. Nitah nyong kopi teh asar. Hari pas aing keur dur lohor tadi kalah kalepus udud. Dur lohor, aing kalah ngeceprah udud. Balik ka iman ditanya nyong kopi majikan mungun. Tapakur kana diri, Gusti. Gusti teh dengan nasihatan abdi. Hakikat pibasaeunana kieu tah pamajikan sia teh ka maneh lakuna kawas maneh ka aing sekali. Kita salat kalah ngalepus udud ni. Istighfar kalau Gusti ampuran. Jadi di mana mentak salap soleh mah lamun ningali istrina goreng adat teh sok istighfar. Mawas diri. Nah untuk Gusti itu teh laku abdi ka Gusti. Dacakan orang ke pamajikan mah nilu maraban teh. Iso. Kusaha diurus nanti. Kumitoha marga. Teu bisa lompang sanu anu nungtun. Ilungnya orang mau pada geus kawin diakukan anu orang dititahnya kopi teu daek kuhul Allah mah aing dijieun kusa ku Allah dirijian kusa ku Allah dihirupkeun kusa ku Allah titah ku aing murugul istighfar. Jadi lamun ningali kana adat istrina goreng teh ulama salam salema introspeksi diri Gusti teh ngemutan ka abdi nuhun. Ari diingatan kudu keheul atawa kudu nganuhun kan dia. Dielingan kalah kohol yang nganuhun Gusti dielingan abdi teh. Gitu. Muntak lamun arifina lumampahna teh pikaresepkeun sok. Lamun orang nu jadi salaki akhlak seperti gitu menyapa majikan yang balik mah. Ya mau disalahkan sia teh gawe wae paraban diurus teh sakitu-kitu wae ulah. Pan nyeri ku bahasa sakitu kang kieu mah anterkeun wae ada di sini. Ori urang sarua di gumurung galeno anu burung lawan gelo. Heuh cenah ku aing anterkeun model sia mah aing menang 3 ge isuk sanggup jeung. Jadi ku kuat. Majikan namanya. Gumurung galeno. Hari anu lembut mah teh mah gitu. Kang anturkeun cenah abdi teh moal sieun teu meunang deui nu kuas maneh aing. Moal tulus bener dianturkeun.
mangkaning uing teh ngarasa untung maneh daek ka kuring aing teh jalma hina jalma goreng tapi aya awewe nu daekeun ieu teh kanyaah Allah lamun teu daekeun hate maneh ku Allah cadu teuing make daek dikawin ku aing pan syukuran nuhun Gusti kajaran